Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna aruninga itu katibin. Katibin teh para malaikat anu nyatetkeun amal perbuatan orang. Aruninga kana naon malaikat katibin teh? Ma kana perkara. Tap aluna anu migawe aranjeun kabeh kana eta perkara. Jami ihi tegasna sakabehna eta emak. Malaikat pencatat amal baik berada di sebelah kanan urang. Malaikat pencatat amal jelek aya di sebelah kiri urang. Ta eta para malaikat teh terangeun kana naon nu dipigawe ku urang hade atawa goreng eueuh nu kaliwat. Sadayana ka uningaeun ku eta para malaikat.